Sim. Di lampu parentah guys. Udah diisi belum tokennya ya? Nah, dari paha aja sudah isi token. Benar paha dan diisi token. Aduh, sakit kemana ya? Sim. 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 Mana sih Sim? Dasar setan mah. Tak isi token listrik. Udah jam 4 sore dan diisi. Sim. Seng. Nempel si Asim tuh. Mang Asim, Pak. Oh. Mun teu salah mah tadi teh momotoran eta jeung Teh Titin, mun teu salah. Tah, Jeung Teh Titin. kata setannya tak isi token listrik, malah mau motoran jeung awewe. Aduh, dasar kaki. Bisa Asim ya. Sim, di mana? Iya Pak, menuju di kantor Pak. Mana? Di kantor. Pulang ngebohong dia. Ih bener Pak, antri nih di kantornya. Token listrik ya, dan diisi. Ya ini lagi beli. Lampu parem sampai. Iya ini lagi beli Pak. Pasti nama si Jin Tomang ngebohong di bayi mah. Sampekeun ya. Pulang ya. Ampura bos, ngabohongan bos, tengarti bae bos mau puge ya Asim keur indohoy ya jeung bebek titinnya bebnya ngaganggu bae bos mah hayang bae ih. Bos ampura ieu mah bos. Ih, bebek mah bohong bae ka bos. Ih. Bosna tengarti jeung beb pan urang keur indohoy beb ih. Bohong bae, bohongan mah bebek mah Ih. gitu. Ih. Sekali-kali ngebohong ka bos. Beb, ayo urang bulen Kemana? Ih, mungkin keloba duit urang makan kana nonton. Ih, Ya, bebek mah. ayo. Ayo. Ayo ge ih. Ya. Nyampe oge ka lembur. Pasti si Titin atoheun aing balik di Jakarta. Kurang makan apa nonton ya beb? Makan aja. Mantep eta mah beb. Makan di mana yuk? Makannya di mana aja lah. Ih, siap. Ramayana. Ramayana boleh. Ya. Dimanapun boleh, asalkan sama bebek. Oke, siap. Habis makan kurang nontonnya. Oh iya, Kurang nonton. pengen nonton yang romantis? Iyalah kayak kita lagi bercinta ya. Iya. Oke, beb. Siap. Bang. Disiun Parises dia bang, lempang bae teh suku. Ih, bitis dia segede naon dia ke lempang bae. Coba as dia ih ngangan jalan bae teh nyawain ke bubugoan ieu jeung Neng Titin ih nya. Titin. Siapa tak puasa kain? Ngisi token di maka aing. Ayo mah rezeki Tomang. Ya Allah. Nyeri. Kata aing nyeri Titin. Kunaon itu jalan mah? Dipacok orang meunya. Ini dia,
Masuk benih sendal. Beb, kalau aku jadi madu, kamu jadi apa, Beb? Jadi racun. Ih, Bebek mah. Kalau aku jadi bintang, Bebek jadi apa, Beb? Jadi bulan, Beb. Bulan apa, Beb? Bulan Sapar. Ih, Bebek mah nggak bener kalau diajak ngobrolnya. Ih, Iya. yang serius, Beb. Iya, aku serius, Ih. Beb. Itu Jim Tomang. Asep! Asep! Kabur lah, kabur. Wah, pacaran setan. Woi. Ayam ditimpuk mainnya. Aduh, habis amat aing. Tadi sendal. Kuari sepatu. Habis amat aing. Bagus amat ya boneka. Tiga jasa si Jin Tomang segala. Mama turun nonggo cai. Aku bahaya aing lamun geus kieu. Nyeri ada aing. Gusti Agung. Mending dia baca dua betul naiknya. Tidak bisa pasti setia kain. Aku bantu mau udah setia dong sia. I love you. Babang, karena dia geus bogoh ka aing oge bogoh ka dia. Tapi, Omar, malam Jumat ieu mandian aing ku kembang 7 rupa. Ulah 8 rupa. Komo deui 10 rupa. Loba teuing. Bisi dialir dengan warnana. Aduh, si Dana dia lain sembarangan boneka ya. Aing. Cek ieu toko santet jaya ya. Manggih urang.
Mang, bawa ketutup. Aya naon? Kurang neangan kita dimuter-muter toko ieu. Bayana mang bawa ketutup. Nggak sore ieu kumaha ieu? Urang beli kembang doang, Mang. Aceng mah masalahna ieu abah geus sore ki di mana rungguan. Ayo tuh, bayana buka heula Mang saeutik mah. Ya. Capek urang teh jauh. Are nampik rezeki pamali di mah anak pamajikan nungguan hayang ulin ka barat aya. Masa deh. Ayo ulin apa ka dia? Aceng majing lambat ka dia na. Aya naon, Ceng? Arek melet saha kitu ieu? Hah? Pan mamang nyaho? Geus teu aneh, Ceng. Anu datang ka atuh abah geus pasti nu karana itu. Piraku nu meuli delan. Teu harti mun delan mah. Banget kieu mah pasti ge ditinggalkeun ku bikang. Bener kan? Oh, Mang bener eta. Urang datang ke mamang ieu maksudna mah arek melelet. Jeung ngagawean jelema. Ker tungguan, mamang nyopot menu heula ya. Menu. Doain nyatu bae di menu. Aduh, hok mah sarape ya. Aduh. Oke, orang tangan heula nya. Melet. Mana ya melet. Tah. Iya. Menu melet mah tah. Coba dibaca, diperiksa. Hah? Ini kurang di tangan ge, Mang. Naon? Iya, sampai gede ya. Digen ngangkok dia koeng wong. Udahan yuk. Wong, kunaon ya? Mang, tangan yo.